lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena saksi palsu nu kos kitu. Ketika urang nyaritakeun isya pangeran sia saha Allah, di mana ayana nyaho teuing aju sia teh cak saha eta pangeran Allah, ma aing ngomong pangeran teh Allah. Tak ieu jelema nu kos ieu pinarakaeun atawa aya sia pangeran sia saha Allah, cak saha sia cak kiai Habib ge ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranna patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar, sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang. Nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh dek modal eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camat teh ngaji. Tapi camat orang mah make kopiah anaknya mancrit bagus. Berarti ngaji sebab orang Sundanya. Tuh, si ade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan, nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei, Haji Uci, ulang sia tukang naon di dunia?" Magahan ngaji. Pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP, SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mah babari baik wae diteangan ke di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka surga. Habib Rozak, milu. Masya Allah. Iya syahadat. Lamun urang can kabayang eta ngaji. Teu kudu ka Cilongok kajina di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mana ta ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh saya belum sah. Kok Ustaz bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tau Ustaz. Masya Allah datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampai ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi nya. Tadi dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggaran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 3 Ramadan. Ti oroknya nama puasa, ti orok kuari ieu di urang kumisna sok badak ieu teu puasa. Sabalika Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang ceritana be. Umur 12 tahun nyana mamawa sapi. Ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir. Maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah. Sapi ngomong. Sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun. Urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng. Kiih can lempeng. Bengkok kene komo awewe mah irha lempeng na meureun. Tah ieu Syekh Abdul Qadir 12 tahun. Sapi geus ngomong masyaallah karim. Tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang ngangon sapi masyaallah cak mana aja deuk kumaha atuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Baghdad teu bisa katahan diberelah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya hei budak mau naon sia mau duit cenah sabar dit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percayaan aya deui begal nu hiji deui hei budak mau naon sia
mau duit seberit 40 dinar oh itu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah teh ditanyana nerengteng bae heueuh puga aing nanya heueuh pugu bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saya siang ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit seberit 40 dinar dina naon ditendena tah cek kana coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib sarjana ada juga uang buat saya can kataekan kok mau Habib Rozak mah Bib ada apa di pesa di Samsu sekian musuh Amin Rais ya Masya Allah nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kena lantang iya tengah bohong ditanya Aisyah iya bisa bebeja kieu aing mah can nyorang bebeja setiap gede begal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terangan amat iya menang pitu hati sakti emak kumaha cak emak sia cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sianya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarua jeung maing tah eta mah orang Cikupan kos gitu aja ku ari ngarembet ka Cilongok malah gedean di Cilongok TV-na boga emat teh tah deuleu Mas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae milu ka mana cekeuna garong si milu milu sekian gula milu masantren itu teu naon sok heula maca syahadat teh lah di syahadatan dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta naon begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad dabas titah ti heula lantaran nya nama titah tapak ku sahabul ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teh jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teh jadi santri kok mau gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya coba mun presiden ka sorga ai RT ka neraka aja kumaha coba ya ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 sama kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantarannya na ngabangun masjid ya hasil RT ya mentak luar biasa teh gara parais ya teh ka sorga kajen gua kumaha sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot bae ti heula atunya kabeneran nu pangkolotna Habib Bro insyaallah iyalah syahadah nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah, sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nuka gambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, hajina. Sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana. Kababau sorga. Ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe. Taku sakitu ge geus alhamdulillah ngan muayyanah tidinya terus Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam ceng cicing di dieu nya lamun kula encan ka dieu ceng ulah ka mamana mohon mangga wiridna naon abdi wiridna la ilaha illallah sakitu we sesuai jeung aturanana ti Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam dipraktekkeun setahun sekali datang ke Indit, setahun sekali datang ke Indit, 3 tahun dididik ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Cek Kangjeng Nabi Qadir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad. Jadi asup ka Baghdad
geus jadi waliun min auliyail lah. Ya Allah ya Rabbi, langsung guruna Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Mentak kamari ge aya nu nyekelan tasbih gede jasa. Kukula ditanya, "Aisyah orang mana?" "Orang pondok," cekeun teh. "Guru sia saha ieu tasbih be?" "Hidir." "Hidir mana?" "Tukang lauk." Budak padu hidir bae. Ya Allah ya Rabbi, Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuhan Syekh Abdul Qadir Al